Change result. is no Restart. result. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing warga Tasikmalaya, patepang deui sareng radio Soneta FM 789600. Soneta aya kanggo urang sadaya. Sampurasun moal aya duana, tepangkeun deui sareng simkuring Amelia Nurul Atkia ti kelas 11 IPS 4. Ayeuna abi bade ngadugikeun warta tentang banjir di Bale Endah. Sababaraha minggu katukang, daerah Bale Endah Kabupaten Bandung kakeunaan ku rupi-rupi musibah. Salah sahijina modalna cai Wahangan Citarum. Dumasar kana data anu aya, kurang leuwih 1536 imah katut warga wangunan sakola jeung pamarentahan kakeueum ku cai Wahangan Citarum. Panyebab modalna cai Wahangan teh sebab gedena cai hujan jeung lobana runtah anu ngahalangan kokocoran anu ngabulakarkeun cai jadi ngenyemeng. Pamarentah daerah geus ngadata korban jiwa ka sababaraha tempat sabab dumasar kana hasil laporan ti warga masyarakat teu saeutik ayana korban jiwa anu kabawa banjir. Masyarakat Kota Bandung ngarasa prihatin ku ayana musibah eta. Masyarakat oge ngayakeun tareka ngumpulkeun warga keur sumbangkeunneun ka warga anu kakenaan musibah eta. Sakitu wae warta anu tiasa ku simkuring dugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.